Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing sadayana petepang deui di Yadika News. Poe ieu abdi di dieu Yajis Awaludin bade ngawartakeun kajadian viral nu aya di Jalan Yadika dinten sore. Hayu sarang-sarang urang ningali videona. Kejadian pelaku pembegalan di Soreang poe Kamis tanggal 18 bulan 5 2023. Jumlah pelaku aya 2 orang. Pelaku mawa parang kalawan hate nganiaya korban. Korban dibawa ke rumah sakit, benang di bagian pingping jeung cangkeng. 2 pelaku geus diamankeun di Polsek Soreang, Kabupaten Bandung. Cucup. Nah, kudu tucup. Teh cucup mah leuwih ngeunah jeung leuwih seungit. Teh cucup seungit. Teh cucuk diproses dina daun teh asli Ciwidey. Ari teh cucuk seungit di warung deukeut. Punten bisa bubur. Tos aya. Naha, kantos naik hadiah tukang bubur nage. Kumaha tuh ya, lapar ya. Terus balik kuy. Lamun anjeun hoyong naik haji, tong hilap nonton tukang bubur naik haji jam 5 sonten di Yadika TV.